boga guruna atuh nu tegep anu teu sieun ka juri kakarak mun magi juri dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieun nya sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager diriwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu bapana Sulaiman berarti ti Buraidah muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat di mana keluar ti imah menuju pakuburan datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam bentuk salamna ieu assalamualaikum ahladiyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah etalah paranti uruk salam ka ahli kubur Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun teu aya faedahna moal nitah uluk salam faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab Waalaikumsalam beb Waalaikumsalam jadi nyada gak jawab kok teu pernah kadenge coba-coba mun ente ngadenge komo lamun penting asar bae sorangan urang asar jarah haju salam assalamualaikum ya ahladiyah salam guys cek urang baliklah hampura mal terus sudah gua sebab orang gua masih kene berat ka makhluk dementak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bus bari aya untungan atawa lain ziarah tuh nu kos kitu mah tama refreshing we tama bermotif ziarah iya sorangan jangan tempat tu sepi assalamualaikum ya ahlad diyar innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun petik 11 12 jam 1 jam 2 Waalaikumsalam ono keperluan opo ge oh berarti wong Jawa iki Urang sieun sebab urang berat ka makhluk geserkeun geura perasaan urang lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan
di jero imah sorangan coba maka perasaan nu ieu mah tetep bae moal kuat aya wiridan pamajikan korban cek pamajikan teh aya naon ya udang tungguan tadi dinya ini wiridan nya di dinya wiridan aya ieu di dia nu nungguan loba omong kerja sama untungna mah kabehan eta al hikmat tah kos kitu batu jadi sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek merkaduana moal ngeunah ibadah teh tapi lamun digeserkeun mah ta ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha ta ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur ta perasaan pugu kiai na geser wae ngageser sarua jeung ente kudu ditungguan bae cieun teu meunang anu kakeresekan kiai na ge haju ngaringkuk boro-boro ngageserkeun batur pugunya na geser wae tengah-tengah maca sholawat kosrek shadaqallahul azim geus ai kanyawan isuk-isuk nu kosrek teh sial horeng ucing tah mah horenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nya leumpang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna naik sepeda gubrak wah pocong kajen gukuma pasti pocong ringkuk kurang di deuleu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong dek Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong nyiksa awak pan nya teh ye nya kitu batu aing terus eta teh borangan mah kos kitu tah borangan mentak nyana hajurat ti hari teh beranian nya horenganan eueuh pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngajentul wah tangkal kadong-dong teh mah lajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang ditewak teu beunang ye pocong beneran guling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus puguh wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh baja wujud kidam bakoh wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina ti heula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan sagala tapi tetep borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid ngagerokeun pamajikanna oi ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing tadi tas gaji tauhid tapi balik ti masjid gegeroan ka pamajikanna sieun sakena sia jurig teh tauhid ka mana tauhid tauhid diletah doang eta gaji tauhid teh kos kitu bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta bae tah ayat kursi bacakeun ge coba ge leungit jana baca bener urang leumpang ti beuting lah cek kieu ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah ditangkal awi teh grur ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang lagi bersifat juri
jadi sarua tuh non bedana sih jeung aing cek Janet teh. Sia nonton TV aing nonton TV. Sia main bola aing main bola. Atuh akur atuh teu banjur eta kursina. Kumaha deui carana ieu? Kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan. Bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah di leuweung 3 tahun. Bejana Imam Ghazali mah 13 tahun. Bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun. Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur. Sorangan bae Kangjeng Nabi mah. Teu dibarengan ku sasaha. Guru-guru urang tararapa geuning di leuweung. Eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapan jeung Syekh Asnawi. Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya. Ngobrol kapan di leuweung. Berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung. Kok teu sieun sih? Aing sieun mulai tah. Ji atuh sia mah boga guruna si Golkar. Nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae. Borangan deui bae. Boga guruna atuh nu tegep. Anu teu sieuneun ka juri, ka karak. Mun mage jurig dak bae. Ya bejakeun sia ka guru aing. Sieuneun nyana sebab guruna sakti. Tapi lamun urang boga guruna Golkar, bejakeun sia ka guru aing. Guru sia ge bareng jeung aing. Da kumaha coba urang ayo. Tuh. Di Garut aya si Tikul Bunia. Jin mondok ngaranna si Tikul Bunia. Oh sok nyanding ka santri, sok ngaganggu ka santri. Aya santri pernah dibawa ku si Tikul Bunia sabulan teu balik. Geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae. Tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama, asal kitu bae cager. Aya santri nu kasandingan, sia jinnya. Bejakeun sia ku aing ka mama, cager eta. Coba kuari, Jin, bejakeun ku aing ka Habib Rozak. Mana? Jadi guruna teu sakti. Oh, guruna sakti mah teu bejakeun sia ku aing ka mama, calager kabeh ge. Masyaallah. Tah eta kos kadar itu tah. Coba kuari, bejakeun ku aing sia ka guru aing. Guru sia di mana sia kitu teh. Jadi itu belah raja. Golkarnya atuh gitu banjur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cak Muhammadiyah cekal ku aing huruna pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah pantogeun teu dipantogeun mah beres aja nya mantogeun urang deui urang mantogeun nya gelut dek dagan yakin jadi gelut ngayal heula aing guru aing nu diuk teh main nya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu orang teh salat ja guru aing mah husupan aing teh berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna oh guru urang lamun hudang jam 3 geus urang mah dikurangan geus 3:30 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang tah urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ye Tuan Syekh Abdul Qadir aing ye Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia
Allahu Akbar. Abdul Karim digalemohan ku jurig dia kapannya. Satahun jurig bae. Nafsu teh. Satahun ku hewan-hewan. Satahun ku awewe geulis. Eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis bae. Atuh emang siapa kitu malulu. Aduh, dasar nafsu wanita meureunan. Eta urang teh bertorikoh bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba ya urang jeung penting urang hayalkeun yo saasna wicaringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngahayalkeun diri urang teh saasna ye masih moal coba ge cobaan moal bae kajian hukumah ge moal sieun ketika urang sieun berarti atuh urang teman asli lain Syekh Hasnawi jasa asli mah teu sieun begitu aya pocong jasa Hasnawi mah teu sieun aya sia atuh ai sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kageserkeun rasa nu ieu sesele tuh bisa 1 tahun 2 tahun Masya Allah karim gan heula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah al-fatihah oh di al-fatihah teunan ku urang al-fatihah ngarobah hadis hadis salam engge susah kitu rawahu muslimun al-manal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wa ammal khalqu wal amru lananabon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ilana lamra layan fagu angin satuhune alam amra iku arep pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi angin dalam mujizat kadoe kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoe wali kamalatan fagul qudratu kaya oleh orangna pecat apa sifat qudrat anil hikmati saking hikmah liana alam al-khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut tetap saking jumlahan hikmah lati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati opal istitaru istitar lisiril kudrati kadua rahasia kudrat lisiril kudrati kadua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbama qatadatul hikmah hiji ibarat tina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri alam amri ma la yanfaku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali ieu mah carita asakna bae
setiap perkara aya alam kholqi aya alam amri naon bae kos kitu ngan keur tertuju ka manusia urang dek mengenal Allah mengenal heula alam kholqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam kholqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam kholqi nomor kedua alam amri alam kholqi teh nu mana alam kholqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul hawa unsurun nar 4 unsur ngaranna qalab iyalah hawa urang terbuat tina taneuh terbuat tina cai terbuat tina kitu hawa terbuat tina seun iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur eueuh taneuh pae eueuh mau cai modar eueuh hawa koit eueuh ceuneu isdep nu 4 kudu aya disebut qalab iyalah alam kholqi pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur nomor hiji deui ieu adalah nafsu iyalah alam kholqi setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah ayalah nafsuan nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat aya sifat rububiyah aya sifat syaitoniyah aya sifat bahimiyah aya sifat sabuyah 4 tadi dinya teh sifat rububiyah di mana jelema kibir sombong aya sifat fakhriyah aya sifat kibriyah datang ke kos Firaun ana rabbukumul a'la cak Firaun aing pangeran sia nu luhur sifat kibir sifat sombong sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna hayang di alam ku makhluk ya Allah nu hayang di alam mah sombong ya Allah nu sombong mah kumagungan ya Allah nu kumagungan mah aya di diri urang berarti urang kasifatan ku nafsu nafsuna sifat rububiyah aya deui sifat teh sifat bahimiyah mah sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat farji deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas aya kotok kakak aya mangsana kececas kebo kitu kene oe tumpakan kececas lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo beda tipis kebo eta takos kitu tah sifat bahimiyah berarti di diri da nafsu tah sifat syaitoniyah aya hasad setan anu sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah aya deui anu ngajakan kana dol sasar setan nu ngajakan kana sasar mah nu ngajakan kana munkarat setan maksiat munkarat mun aya jelema hasud hikdu ngajakna kana salah bae berarti nafsuna nafsu syaitoniyah aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae lamun ka jelema hayang nem pilingan bae lamun ka jelema hayang ngarusak bae
imang ngarusak hartana wa imang ngarusak awakna sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau di diri urang teh saenggeusna dibentukeun opat unsur ditendenan nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi kitulah Allah ngadamel lamun urang terus bae kos kitu kieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang bendu da aya sifat di urang ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat hayang mukakeun wae androkna iya ngadoa ge bo kadoa-doa dibawa eta apa kata kos kitu tah iya berarti ya sifat bahimiah tinggi ya kajeng tinggal ya sifat bahimiah nih teh kitu bae terus bae kitu bae lamun eta tadi urusan ku urang teh tadi urusan urang make baju hayang kalemna ku jelema urang make mobil hayang kalemna ku jelema ditumpangkeun dina kebutuhan tetapi aya hayang kalem setan terus bae kitu jeung kitu ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur hayang di alam ku batur sifat rububiyah bila perlu siapa anak buah aing kabeh aing jadi bos nama rububiyah berarti lamun tadi urusan alam khalqi kitu bae moal ngageser kuari urang naik ke alam amri iyalah nu 5 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhfa eta alam amri nu kos kitu ngaranna lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae terus bae kos kieu nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah dan ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting ku wari digeserkeun hudang nonton bola geser nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai prasana nama akur bae ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah teu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitah mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah membombar borgol eta mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah endek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet endek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet dek ngajak ke Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat hidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek neuleuh kanu indah-indah geserkeun
celi resepna berwatek ngadengeken anu merdu-merdu geserkeun itu kene irung watekna teh ngeresep ngambe anu sengit-sengit geserkeun itu kene sungut ngeunah amat lazat amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun. Jadi urang dek asup ke alam amri ti alam kol kita ya teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapa heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam kholqi sanggeus tadi alam kholqi ditapaan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan latifatul apa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ieu mimiti urang keur diuk bae manggi aya awewe nu liwat irungna mancung putih mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hate ku ari atrisno mas trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tatadina pakaian di asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewet teu daek make sapatu ke dismir eta gageser perasaan teh nu kos kitu ngaranna tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri nu tatadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam kuari kana ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwa naon ge sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran. Nah, kuari hayang ibadah ka Allah. Mulai aya guruna ya. Mulai magahan amil we zahirna ma ilmal beres zahirna mah kos kitu. Batinna keur ka Allah. Mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun lalazun mufidun gasa jumasunna fil zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun birang-birang rukun wudu ikunana maniatul beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal moal ka Allah na aing batal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae hasil berita sih mah hasil ka dijabah heran aing mah oh mulai kuat datang camat ka imah obrol dikondisikan ku jam teh lah nu sajen bae mah teu bisa lah kuat deuk ka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun
ka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku kos kitu mantep deka Allah aing mah teu rek kadinya teu rek pumpar mampir aing mah mulai teh dedeulean dijaga embung neuleu sebab deka Allah pan can datang ai geus datang mah bebas ieu mah deka Allah can datang besi kaganggu dedeulean ku ari dijaga dedengean dijaga geus atuh ana dedeulean dijaga dedegean dijaga aambeun dijaga omongan dijaga embung ka mana mulai geus di imah bae geus di imah ge boga pagawean lain sa di imah-imahnya boga pagawean teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli deka Allah boga maksud deka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mana jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mana salah tante teh sih ngomong deka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ke masjid jelema mah bareng ke mushola jelema bareng ketika di tamuan tapi beda batinna nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah yes gitu bae terus deka Allah pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia si eta deka aing haju nyaan deka aing diangkat derajatna teng lain deui sinaran gua mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir be beda aya nu nuturkeun sanajan teh dituturkeun deka Allah santri teh jadi acuan dek aya dek eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah deka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deka Allah boh kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru jauh tah mah jurig tah mah kos kitu deka Allah tah mah atuh tah mah mampir ngaranna kos kitu mah tah mulai pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak ya teman kos gitu mah mampir teman teu datang ke Allah tam salah tah teu salah ieu mah keur carita ka Allah besi pacar jalahkeun teu ngan nyana aya di dinya di alam khalqi bae ieu mah deka Allah carita deka Allah mandeg di dinya mulai geus lamun diondang ngariung geus nu dideuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye menang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg dirinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya na aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing mah muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge ieu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi hakan ku siapa ngagung tah siapa dek neangan peperet kan sok aju kitu lain aju kitu emang sama kitu tanyakeun ke Haji Pudoli buku kitu ya saya mah cicing mah di imah ge teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi bakal agungannya na dibanding jeung ngeureah mangan sakali doang sajam 2 jam nyana mah terus deka Allah mulai terasing sorangan uzlah ngaranna uzlah dengan sendirina pembangunan alam sutra datang di dia bangunan di itu bangunan di dia bangunan di dia walah keluar neleping-ping cek waduh si amoy nyeputi kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu alla ilaha illallah kadeuleuh kumaha hate teh Allah ku ari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestinya di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh
anuh kadeleku batur Abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pesantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu ku nu kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tah nyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun hayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah dek ngilu dek henteu sia ka aing sabodo sia ngilu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk ka Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam kholqi ketika jelema nu deuk berangkat ke alam amri pasti usah ieu jang sorangan tapi deuleu kemanfaatan anak bakal halayak rame sesuai jeung kaikhlasannya na ikhlas nyana ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milu kanyana di dinya bakal ngiuhan di dinya 10% boga ikhlasna 50% ngariuhan 50% di dinya boga ikhlasna 100% sajagat ujianana tergantung kaikhlasanana padahal tadi nama sorangan tapi efekna bakal kakabehan. Nah, mulai ngageser di alam kholqi sorangan kasihan jadi ka Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sia aing mah ka Allah leutik mau sok mumar mampir sakaji pudal bener oge sih datang guari kitu jurik dek ka mana sia dek ngaganggu endek naon ngaganggu aing aing mah deuk ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 tolol aing mah lalagaan goblok teu sieun sebab deuk ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai deuk ka mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda moal sieun aing mah moal sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orai sia di jero beuteung aing geus aya tulisanana meureun aing di lauhul mahfuz kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dieu mah wayahna bejak orai teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun rakata Allah 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 nu kencang Allah cak orai panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas cak nyana panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka turut-turut dah sebab Allah Allah ente mah tiis ka orai begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah teh sieun digoda deui ku hewan teh aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peuting Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung ngaleuyeuh Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon bebejak aing sia nu emang ribut cekan lu kabur dibawa ku batur beureun neangan deui bae yeuh kadeui kiai bageulis tante mun geulis ditah ka dieu bae teu pamajikanna mulai berbagai-bagai urusanana teu kaharti nyana eueuh akademina nyana eueuh jurusanana tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah deuk ka Allah acara didoakeun manjur eta urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeunna ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi
geus perasaan naon kuari hiji be Allah ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah aya di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon aya keur salat ka Allah ingat aya di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ke alam dunia ke alam barzah ke alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kaheulaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiha kadeuleu ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun la takhudusina tu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus baik perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri ieu secara singkat bae dibongkaran alam amri nama lila ku ari geus aya di alam amri nah ieu mah ngan sakadar dek nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam khalqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam khalqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam khalqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang kabeh kos kitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam khalqi keneh ketika orang ke pasar neuleuh samarenda neuleuh tamer neuleuh jubah neuleuh macam-macam geus teu kadeuleu dina kadeuleu ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleu urang geus ngageser ka alam amri ku ari mah geus teu kudu ka pasar neuleuh mobil bae ketika urang neuleuh Innova hayang henteu emang kunaon bantah henteu teu kawerat atuh siap jualan aya cenah mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam khalqina kita mah ngeblesek tambah dirinya perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu boga aing nu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser ku ari perasaan ti alam khalqi ka alam amri waduh atuh tah mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sakabupaten Pandeglang teangan sakabupaten Serang teangan sakabupaten Tangerang teangan sajakarta aya eueuh nu ngageser ti alam khalqi ka alam amri aya saha aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana mentak kapanggih di mana bae engke bakal berbeda lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di Jakarta mungkin bae di tengah sawah tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah itu mesti di masjid itu mesti di saya Maulana Hasanuddin sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu oh jak kapanggih dia keur di orkes aya orkes biduana sakara nu laleta biduana sakara gegerana tuh sase api-api sia urang aya jeung bangsana nu mantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup dihareup zaman nonton biasa we seueuh teu nyaga wali orang wali mantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes nah ieu ge sing hade talian hese ngan tetep sanajan nyana dihareupeun orkes sanajan nyana dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nyana maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamanya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nonton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nongton ya pajar nonton urang mah dibalik teu nonton liwat tong pajar nonton blon kan nyana mah nonton pajar teu nonton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nonton maksud jeung nu teu nonton maksud teu maksud beda setik mun nonton maksud mantes nongtonna dongeng
aing tos nonton orkes sabiduana sasakrat teh sia ngomong atuh bau budak bujalna kadeuleu lelet jasa ngupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya tah eta kos kitu teh nonton ari wali mah nonton mah tah si mana ustad tah si mana nontonnya saha biduana dukanya cenah bejan apa di hareup ih jadi hareup bae teu neuleunan naon teu neuleunya naon teu neuleu biduan teu neuleunan kos Haji Pudoli percis ya Allah ya Rabbi tuh kos kitu tah kos si kitu sakar ngaranna Abuya dahlan ki dahlan tanjakan ketika kumpulan jeung bupati milunya na biasa bae diuk di hareup diajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cedegeun nyana ditang doa terakhir pan kerek ai urang mah puguh keur ngaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Abuya dahlan dihudangkeun nyana kerek ieu naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allahumma mun ditanya tadi si naon diberi teh nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor be keur kamari keur hirup keneh kerek we digor gana tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakan tak Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya atau hese aja Gus Dur mah ja kerek mah beneran nya nama saksian ya kerek mah aja nama tah geus sararese eta lah khorikunil adat nu kos kitu ngaranna pindah ti alam kholqi ka alam amri sanajan hadir ge jajana mah geus lain deuleuan kadinya lain dedengean kadinya emang teresep kok bisa hadir di dinya zayyin nafsaka bil maksiat tah nerapkeun zayyin nafsaka bil maksiat jang nyana lain jang ente ini ke mana ya aing dek nonton pan nonton zayyin nafsaka bil maksiat aing dek supaya kadeuleu nama maksiat batin nama atuh sia neraka ngaranna ya orang dihareupeun orkes ge ai perasaan orang ka Allah mah moal disiksa atuh bal disiksa sok dihareupeun oh engke sakedeung urang bakal boga presiden tukang nyanyi deh oh saksian ku urang biduan nu mana bae bila perlu teu make calana geus maka ih kadeuleuan atuh bal kadeuleu eta nu kadeuleu Allah na sia seuri heran nu kadeuleu eta na atuh bal disiksa dia lain denge pindah ti alam kholqi ka alam amri eta panjang dongeng nah deuk ngageserkeun alam kholqi ka alam amri ti awal ngageser kudu aya nu nungtun nu mantak ge tah eta teh bakal ngageser engke ge kos urang hayang nyieun kitu kolong ulah dicita-cita ku kumaha nyieun bae bale engke kolong aya sorangan ieu ge sarua si urang deuk maca Quran ulah nyaritakeun maca Quran atuh alif ba ta alif jabar ba jabar engke ge bisa sorangan hayang bisa maca kitab atuh amil bae baca jeung jurumiyah geus bisa amil jurumiyah terapkeun bakal bisa maca kitab ieu ge sarua tungtun ku guruna ieu kieu bakal marifat sorangan ye atuh kos kitu jijaheunya atuh beureun dongeng ieu tah mah ya hese ka ditu nama tah ieu ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri teu sambarangan moal diangkat jadi wali jelema muncan bisa ngabedakeun mana alam amri mana alam kholqi wa amma syariat wallah